siya. Nya donongan anak buahna jurig, donongan anak generawo. Kasaha goblok sih nyebut generawo teh. Hah? Kasaha? Nah eta Kasaha? Nyebut generawo teh kasaha? Ya kadonongan. wani sakitu mah. Dikepret sekuaing. Ya ditakis. Si tengah lawan gaing. Sanes ngalawan dikepret nyeri. Nya ditakis. Balik-balikeun si ngomong teh. Da tadi balikeun mah tutung. Coba itu. Aing. Meni momol eleh ngomong teh sia. Yang tebatan eleh ngomong leuwih hade ngajual imah. Paingan ngontrak wae goblok atuh sia. Itu we mun debat wae pagadagan teh. Nya. Sanes debat wae Gusti da salah rupa oge karena pan urang teh dibere sungut keur teu dipake ngomong, pan sungut teh dipake ngomong. Mainnya dipake sungut urang teh ngomong. Heeh, tapi iraha ngomongna. Ya iraha we kumaha karep. Bebas Ngomong bareng iraha we. Heeh, aing ngan sia kudu apa posisina di mana? Ya apa posisina da jero cai mah mau ngomong berenang kekerem ku cai. Lain masalah di aduh anjing. salkeun. Sia teh nepi ka di papatahan teh namalang we. Tapi da beuna teuing eta aing teh dunungan. Nya abdi teh bawahan. Ye, dengekeun ku sia. Sia teh bawahan aing. Nya abdi bawahan salira salira dunungan abdi. Heeh, ngan sia digaji ku aing. Semua digaji mah ku abdi ngan abdi nu digawe. Sok, Ya, moal aya anak buah lamun dawuh dunungan. mau aya dunungan lamun bawa anak buah. Saya tamanya balik-balikeun itu. Dipecat ku aing sia. Ya daftar deui we nu Ngalamar deui we saya tahu dipecat ge. ngene sena ngalamar deui we. Heungan bae ditarima. Ah, cicing ada pan bantu. Can ditarima mah balik. Sia. Hah. Hei, Bima. Aing ka sia aja. Nikasal aing ka sia. Sarua we abdi teh kesel. Berbina teuing sia teh ataeun aing teh ka sia teh. Abdi ja kesel. Nah, tuh